Salah. Mani indah kieu baraya. Wilujeng ngantosan ibadah sahur, sunah sahur tuh ningalikeun si Emeng tingali. Ngabandungan koak, ngabandungan bangkong ke kokotak. Meong, meong. Ah, kieu kaayaan di kampung mah baraya tuh. Menikmati iseunnya sora koak aya, sora jangkrik aya. Ngantosan sahur. Bari ngantosan sahur ieu teh tuh. Langit mani poek. Tuh bulan kut nceling tuh hiji. Sapotong. Oh, eka mana cenah subuh-subuh mobil cenah geus liar. Barayanya poek pisan baraya. Tuh. Pokona mah wilujeng subuh, wilujeng sahur, kabaraya-baraya sadayana mugia sarehat walafiat sadayana. Mugia sehat, disehatkan batina, disehatkan rohani, disehatkan jasmanina. Tuh sareng Mamang tak ieu teh kadenya baraya itu YouTuber Indonesia. Bilih anu resep karena dongeng-dongeng Sunda, jajaten Sunda tah ieu kalaresan Mamang Abi aya di dieu. Tiasa dipilari di channel YouTube-na Londok Salto Sis Maba Kekok. Sareng naon hiji dieu teh Mang? Aukok dongeng, aukok dongeng. Kieu nya. Ieu teh abdi teh aya di Kampung Gunung Sabelah, Kecamatan Cipatujah, Desa Sinangkerta baraya tukayana seperti kieu nya. Parwek tuh, parwek tah bentang manekot caang di barengan bulan manekot nu sae ngabelentrang. Tah sok nyalah. Meniti iseun sambil ngupingkeun anu ceramah ka mana daek ceramahna teh ieu teh puguh. Da sanes ceramah asli. Ceramah dina kaset zaman ayeuna mah. Barayanya kieu we lah. Sapa-sapana ti palih mana wae komentarna nya dieusian baraya sadayana. Mugia sarehat, mugia sarukses sadayana lah. Sok mugia bulan puasana ieu jadi bulan puasa anu penebus dosana kangge urang sadayana baraya semuanya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.